isik teu kudu ngej teu kudu moe baj cukup ngawaro kasalak ibadah ka Gusti titik sagede kalapa digana pangke pamajikan bapak balik ti dia bakal demo balik ka imah cicing ngana kursi ngadaguan salaki mola ka hees digana katompo datang salakina ini dia ajang balas dendam coba teh papana aya naon ujug-ujug popolot ari maneh karena teku gaga bersiap naon teh lain geuning tadi cek ustad oge kewajiban abi teh di rumah tangga teh geuningan dua teu kudu ngejo teu kudu nyeuseum teu kudu ngisikan capek-capek aing gos ayeuna mah moal nyeuseum deui moal ngejo deui moal ngisikan deui lamun bapak hayang dahar ngejo olangan mun bapak boga pakaian kotor nyeuseum olangan enggeus ayeuna mah semet ayeuna nyai mah kurti bangrek ngawaro ka akang ibadah ka Allah titik sagede kalapa yes ngeunaheun teh ceu geunah teu geunaheun teh ceu jadi ece geuning kapanggih teu kudu nyos teu kudu ngej teu kudu ngisik teu kudu ngalaca cukup ngawaro ka salat lamun ceuk salaki ngejo lain aja dirobak ieu balikan deui pan geunahon mangunangkeun ka ucus jeung kuring mah ibu-ibu mah teu kudu nyeseuh teu kudu ngejo teu kudu ngalacai teu kudu ngisik cukup ngawaro ka salak ibadah ka Gusti teu kudu nyes teu kudu ngej cukup ngawar ka salak lamun ceuk salaki ngejo nya ngejo lain geunaheun teh atuh henteu pan ece mah teu kudu nyeuseum teu kudu ngejo teu kudu ngalacai cukup ngawaro ka salaki ibadah ka Gusti Allah dua ngawaro ka salaki ibadah ka Gusti Allah teu kudu nyos teu kudu nge ngamun ceuk salaki ngejo nya ngejo mun ceuk salaki nyeuseum nya nyeuseum selamat untuk Anda jadi intina kudu silih pikanya silih pika dedeh dina rumah tang utamina bapak-bapak hei akang panganten kupingkeun hidup ti seret ayeuna gaduh tanggung jawab anu kacida gedena nu asalna memeh dikawin eta si neng teh ketika migawe dosa ditanggung ku indung bapakna maraban ditanggung ku indung bapakna tapi masya Allah ya Rabbana Karim ketika akan tika kobil tu nikah maka pindah kewajiban anu asalna kewajiban kolot jadi kewajiban akang salaku salakina ngelmuan tuluy naon deui makaian tuluy naon deui ngimahan tuluy naon deui metingan hiji ngelmuan nomor kadua nganapakahan nomor katilu makean nomor kaopat pek betingan sing nepi ka asana ngareneng tuluy ngarenong kaituna ngoronang pan asana mah tadi urang naon ngareneng tuluy geus beuting saeutik ngarenong geus ngarenong nyang ngoronang geus ngoronang kaituna bakal ngaranung betul itulah panganten keun masalah ngoronang moal di bejaan da eta mah geus pada apal nyamang santrinya curiga lamun santri geus apal ngoronang mah Masya Allah ya Rabbana Karim jadi tanggung jawab salaku anu janten pamingkeun